Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih di surat Yunus ayat ke-87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awhayna jeung ngawahyukeun kami saur Allah ila Musa ka Nabi Musa wa akhihi jeung kadulurna Nabi Musa tegasna Nabi Harun anta bawa kana yen kudu ngabangun anjeun naon ngabangun rumah li kaumikuma pikeun kaum anjeun duaan bimisron di negeri Mesir nyaeta di pantai Aqobah pesisir Alexandria caket Libya buyutan kana pirang-pirang rumah waj'alu jeung jadikeun buyutakum eta pirang-pirang rumah anjeun kiblatan kana mayun kiblat wa aqimus sholata jeung pek adegeun salat di eta imah salat kapungkur getos aya salat zaman Nabi Musa ge ngan benten tata carana sareng salat anu ayeuna margi kapungkur mah teu aya ruku teu aya sujud wa basyiril mukminin jeung bewarakeun ka jama-jama iman kabar gembira pikeun jama-jama mukminin ku sorgana Allah ku pahala jeung kanikmatan akhirat wa qala jeung dawuh saha Musa Nabi Musa ngadoa Robbana duh pangeran abdi sadayana innaka sanjana ari anjeun ataita tos maparin anjeun ya Allah Fir'auna ka Fir'aun wa malaahu jeung ka bala tentarana gegeden kaum Fir'aun zinatan ku pirang-pirang perhiasan emas anu seueur berlian anu pohara wa amwalan jeung harta benda nu berlimpah eta Fir'aun fil hayati dunya dina kahirupan dunia Fir'aun berlimpah harta benda mas-masana ge seueur Robbana duh pangeran abdi liud dilu kana yen rek nyesaatkeun Fir'aun ya Allah ansabilika kana jalan anjeun langkung uninga ya Allah saur Musa ngadoa ka Allah saterasna Robbana duh pangeran abdi sadayana atmis musnahkeun ya Allah ala amalihim kana eta harta bendana Fir'aun margi di harta bendana teu jadi manfaat malah jadi madarat jadi maksiat menindas jeung musyrik ka Gusti Allah wasdud jeung keras eta hatena ala kulubihim kunci kana hatena eta Fir'aun anu dolim fala yu'minu jeung teu daekeun iman eta Fir'aun hatta yaraul adab sehingga diebrehkeun ka Fir'aun adab siksaan alima anu kacida peurihna waktos dikerbekeun nyebrang di Laut Merah nuturkeun Nabi Musa Fir'aun hoyong iman amantu bi Musa wa Harun tapi da tos dina tikoro eta nyawana teu ditampi ku Gusti Allah anger mautna Fir'aun mah dina kaayaan kafir saterasna qala ngadawuh Allah subhanahu wa ta'ala ngajawab patarosan Nabi Musa qad ajibat sanyana diijabah ku kami dakwatukuma doa anjeun duaan ketika Nabi Musa ngadoa diaminan ku Nabi Harun tiba-tiba eta mas-masan anu Fir'aun teh jadi batu sadayana mas-masan perhiasan peralatan tina emas sadayana jadi batu samalah Fir'aun harita ngejar ka Nabi Musa sampai ke Laut Merah nyebrang ke Palestina anu Fir'aun mah dilelepkeun di tengah-tengah la hikayatna pastaqima mangka kudu istiqomah anjeun duaan Harun sareng Musa wala tattabi'ani jeung ulah nuturkeun anjeun duaan ulah nuturkeun naon sabila kana jalan
alladzina kajalma-jalma la ya'lamuna anu teu boga ilmu. Jalmi teu boga ilmu, jalmi nu teu apal kana agama eta ulah dituturkeun margi eta teh sok nuturkeun hawa nafsuna. Asa bener padahal mah dina salah. Daku teu gaduh ilmu teh apoe tah ku kituna tuturkeun mah mu alim ulama jeung jama-jama anu berilmu supados jalan urang terang benderang kalayan tetap dina kayaan kebenaran mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi aya mangpaatna dina dinten ieu dinten Sabtu. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.